Bener tuh. Ulah ngan nilai batur pedah teu ka masjid, tau ngan nilai batur pedah teu ka tempo di kopeah, tau ngan nilai batur pedah teu ngingki ka masjid. Sabab urang lain malaikat nurek nyatat amal batur, bisa jadi hareupeun Allah aya amal ibadah anu urang teu apal nu disumputkeun ku si eta. Naon cing? Nu tahajud mah kaciri atuh ibadahna ge. Pangaosan kieu kaciri. Amarana ibu ngaos kaciri. Tapi aya ibadah nu teu kaciri. Jeung teu sadar. Selang batur di pipir urang. Tuluy eta selang teh lesot ku ibu teh dipangmenerkeun. Na eudeuh ibu bebeja tuluy datang ka nu boga selang ku urang dibenerkeun moal. Hareupeun Allah ieu teh amal leutik tapi pahalana jadi amal gede. Jadi urang mah teu kudu hayang ka surga teh teu kudu neangan amal nu gede da can bisa. Nu leutik-leutik we gunukeun. Nu miskin mere duit ka masjid 5.000 jeung nu beunghar mere duit 2 juta. Cing kira-kira Pak nu miskin dek protes lamun teu diumumkeun. Pa DKM umumkeun emak pan 5.000 ngerakeun. Coba nu beunghar mere 2 juta teu diumumkeun apa jumaah protes. Umumkeun 2 juta leungit hareupeun Allah. Matak entong ngalalawodehkeun perkara nu leutik. Hareupeun Allah manu dijamin adalah ikhlasna hate katimbang gede tapi medenghel hate hayang kapuji batur. Geus ungeuk deui euy. Tapi da ieu teh ceramah kieu teh eupan kalakuan sararea. Sok we aku ku sararea heueuh teh. Bener Pak itu. Lamun urang geus salat nempo teh batur we gitu. Matak nu ngaran hakikat hirup dina Islam lain nu kudu diomean teh lain awak hate. Deui awak mah gareulis kieu. Udak kano bibir beureum. Heuh alus we. Ngan kudu bareng atuh jeung amis budi. Deui teh saeutik teh kajadian wedakna kano bibirna beureum hasum pamatuk dikukut. Nah batur rek ngaragangan wedakna da moal, batur ngahargaan lipstikna da moal, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna. Heueuh. Matak nu kudu ku urang dirautan teh ieu tah eusi hate. Lain awak ku dialusan. Teh ieu ibu ngareneng atuh. Awak mah da ngareneng jeung hate teuy. Da teu saeutik bubar pengajian ge tiung nyengsol batur jadi omong. Berarti awak ngareneng hate mah keur ngacacang neangan kagorengan. Judul pengajian tapi di jero na mah keur neangan kasalahan. Heeh nya. Kareuna anjir ya pengajian teh paduli teuing. Bapak di masjid ngareneng. Hate ngareneng teuy. Beuteus saeutik kejadian bubar ti masjid ngomong keur salat batur. Tadi mah cenah urang kuat reuas. Cing teh kunaon? Sholat jeung nu utek-utekan. Berarti sepanjang sholat kieu manusia tuh. Matak jelema anu sok ngabandungan kana kagoreng patutan batur geus ngarebut hancengan malaikat. Anu keur nyatet amal ibu amal kuring adalah malaikat. Nah urang jadi nyatetkeun jiga malaikat wae. Matak jelema nu kitu sok suci jeung sok malaikat. Heulur. Sadil atuh da piraku ku bubuk nepi ka dinya mah. Bae ngarah ngarti. Sok ayeuna Al-Qur'an lapad makna matan maknawi lapad lapadna makna artina matan eusina maknawi tujuanana. Jujurlah urang maca Qur'an karek nyaho lapad. Mata tong sok babadug teuing ka batur teh karek lapad. Bawa kana makna apa? Bujeng-bujeng. Tong nu jauh nu leutik we. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa kana makna bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih nyaahan asihan dedeuhan sadoraka-dorakana Bapa sadosa-dosana kuring Allah masih kana make kasempatan pikeun ngomean ieu awak berarti Allah teh Rahman jeung Rahim. Nah ari urang batur nyieun salat teh saumur-umur dituding salah nya ceuk aing oge. Matak bahasa kuring kontroversi bangsat bisa ka surga nu tahajud nu zakat nu pengajian nu salat bawa ke neraka. Bangsat bisa ke surga Pak. Cicing. Ya ngahuleng sararea. Apaan ceramah kieu ceramah jangar. Ustaz Rada gelo nya bangsat ke surga.
aku moal mun isuk jamaah ngabarangsat cicing heula bangsat bisa ka surga nu tahajud nu salat bisa ka neraka ku dosa hiji urang nyieun logika ya dipayun ya bapak hiji dua teh misra 3 4 5 tukang foto 6 7 8 pak bade ngiringan iya dipayun 8 urang Pak cicing ulah loba ngiceup bahaya lamun teu ngarti wah bejad ya iya 8 urang bapak kabangsatan nu leungit teh keur usum ayeuna teh gas kapanggih we bangsatna teh ustadna nagerhan jadi abdi teh nuhun edan anjir ka urang nyebut bangsat teu naon bapak kabangsatan nu leungit gas dipaokna ku abdi teh bangsa cek hukum adat hukum budaya hukum agama nu kudu nyebut bangsat ka abdi iwal bapak naha apan bapak nu kabangsatanana tapi naha kanyataan nu 7 urang tatangga bapak bakal nyebut bangsat ka kuring bari urang teu maling tinu tujuan naon ngaranna nuding hirup kuring jadi heurin peda ngabangsat ti bapak pamajikan daek we jadi pamajikan bangsat hiji pamajikan nyeri hate lol anak daek we boga bapak bangsat inung bapak uyuhan daek ngalahirkeun bangsat lingkungan logawa bakal diomongkeun tong daek ka urang logawa aya bangsat pertanyaan anak kuring ngabangsat ti bapak berarti bapak nu kudu nyebut bangsat ka kuring nah anu 7 milu nyebut bangsat ka kuring bari kuring teu ngabangsat artina fitnah salat bapak, zakat bapak, saum bapak, engke di akhirat bakal ditanya ku Gusti Allah, pernah anjeun nyeri hate? Pernah kusaha? Tuh kumang keluk nu tujuan. Nah, dituding bangsat da dibari abdi teu ngabangsat. Ti mana ngabangsatna? Ti si bapak ieu geus menta hampura, parantos da gemep irung oge. Malan getihan ongkoh di penjara 2 tahun, maling naon, gas, islah, beres Pak. Allah ngahampura, bapak ngahampura, tapi kuring jeung nu 7 cadu kudu beres. Nah dosa fitnah al fitnatu asyadu minal qat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Allah maha adil osok sarolat osok zakat osok saum tapi ieu 7 turunan nyeri hate disebut bangsat nu tujuhan diriungkeun ladang salat ladang zakat dibikeun ka kuring salaku bangsat maka dosa ngabangsat lebok nu tujuhan artina Islam teh keren mata ulah nyebut jahat ka jelema jahat nalika urang teu dijahatan kaharti ieu bener ulah nyebut bangsat ka bangsat bari urang teu kabangsatan ibarat ibu ulah nyebut jomblo ka kuring bari kuring teu pernah boga kabogoh ka anak ibu pandet teh ngaranna teh ngaledek nya dibongkar mah eusining Quran teh lapad makna matan maknawi teh beurang padahal caritana urang teh dibaca bismillahirrahmanirrahim kalau nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih maka bakal muncul sifat hate lea hampuraan dareh somea aya deui nu unggul batur leuwih alus batan urang batur leuwih hebat batan urang batur leuwih keren batan urang sehingga ku bismillah urang bakal mampu ngahargaan batur lain urang ngasong-ngasong diri hayang dihargaan batur hese anjir bener hese nganggap batur lebih alus batan urang tukang son jeung kuring boga anggapan kuring nu alus teh tukang son lain kuring rek teu alus kumaha tukang son ti isuk-isuk nepi ka wayah kieu ngacentul abdi mah datangna ge bada Isa Pak tuluy ceramah geus beres ceramah balik tapi ieu tukang son ti isuk-isuk ngacentul beres kuring mah balik anjeunna mah meresan ieu menerkeun eta mixer ngajeriet kumaha cek Mustami dikomplain eueuh ka ceregan son teh dicarekan tapi naha palebah bayaran gede kene ustad katimbang tukang son bener Bang aya teh tukang son sifat iri dengki ka kuring heuh anjir teu ngeunah urang nu ripuna si ustad anu ngeunahna da lamun kitu ge ku kuring dibiar resolusi sok atuh urang tuker opik opik pek ceramah di dia abdi menerken mixer insya Allah dua nana wirang sound sistem ngebeledug di cooku abdi atau nu ceramah butut Mustami mantog nu hajat wirang
matak jelema entong ngukut